Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar sadayana? Damang? Sae? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Patepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Minggon kamari urang parantos diajar basa Sunda, nyaeta mika nyaho kana huruf vokal. Non wae huruf vokal anu tos diuningakeun ku hideuk nyaeta a, i, u, e, jeung o. Eta huruf vokal murni. Ayeuna urang diajar deui huruf vokal nyaeta bagean kadua. Huruf vokal dina basa Sunda aya 7 nyaeta a, i, u, e, o. 5 huruf vokal murni sarta 2 huruf vokal netral nyaeta e pepet jeung e. Jadi a, i, u, e, o, e, khusus kanggo nganggunakeun huruf vokal e, cara pangucapana ngangkatkeun saeutik angkeut ka luhur sapertos si cepot nyarios. Khusus untuk penggunaan huruf vokal e, cara pengucapannya adalah dengan sedikit mengangkat dagu ke atas seperti cepot berbicara. Contoh huruf vokal e: entog, entog; erni, erni; jandela, jandela. Contoh huruf vokal e pepet: emur, emur; sendal, sendal; endog, endog. Contoh huruf vokal e: berem, berem; bentak, bentak; sampe, sampe. Parantos uningakeun huruf vokal, urang kedah uninga oge kana karesep sorangan. Contona tina resep miara japati. Japati teh sato anu biasa dikukut. Sato nu dikukut disebutna ingon-ingon. Salian ti japati, sato nu sok dikukut teh nyaeta hayam, kucing, kelenci, entog, jeung lauk hias. Ingon-ingon kudu dipiara, diparaban, jeung kandangna kudu diberesihan. Sajaba ti sasatoan anu sok dipiara teh nyaeta tatangkalan. Tangtu wae rupa-rupa. Aya anu diarah hasilna jeung aya anu keur hiasan di buruan atawa imah. Tah kitu karesep tina teh nyaeta resep miara sato. Pek ayeuna naon karesep hidep sorangan? Tangtu pasti aya. Salian ti miara sato aya oge karesep teh nyaeta maen bal, maen boneka, maen sasapedahan, jeung sajabana. Ari maen bal di mana tempatna? Sae nyaeta di lapang. Ari maen boneka nyaeta tempatna di imah. Alhamdulillah pangajaran dinten ieu dicekapkeun sakieu mugia barokah tur manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.